Jadi Abi acing muncul. Di kesempatan ini Abi beri mengasihan ilmu pengalaman Abi nyera tentang kumaha cara ngukut kadal. Anu tina penting ngukut kadal mah salah pentingnya memangnya kadal biasa dikukut biasa. Nah, apa dikukut? Ya, tergantung jamnya. Ya, di ukut kadal nanti kadal anu langka ya. Jadi di episode anu kamari, anu kadal butuh dari dua. Ini eta. Nabi beri mandian cara ngukut-ngukutna. Masihan cara ngukut kadal. Buka hiji anu butuh teh kandang. Ya. Kan di ngukut mah kudu aya ilmuna, kudu aya nyalina, kudu aya tabungan. Ana orang pokok nate karena tabungannya. Jadi kan tina tabungan kan biasa ke naon. Tabungan ke satu mah biasa kandang, biasa parab. Nah, kayak kandangnya teh biasa kira naon ya. Biasa kuakwarium, ku box gasir, ku ember badan biasa atau jika kandang kabi itu biasa di kan badan ikan ini mah nah, jadi anu sedang lah jika akuarium kita akuarium nulitik kedua aksesoris tina kandang kadal buaya kita jadi tapi kandang box itu jelas banyak begitu ya mal jadi ya jelas kena bolong dia berarti pakai tapi pakai ke kandang kadal kayak gini abinya ya sesuai pengalamannya ya abinya pakai awi bentuk awinya biasa bebas sesuai selera ya awinya kenaon ke ada tak ke amun moyang kan desa kalbur sekarang kadal kan rata-rata kanan naik lah ya sesuai alamnya dulu kedua paralon jadi paralon ke nyumputnya kan kadal lamu bobok kan so nyumput lah nah, ya tapi masih yang paralon teh ke bobona jadi kadal teh pagi siang teh keluar moyan sarang di larian ngamanna parab yang kita itu pas sore kaungi di kadal teh bobo di sarangna nah iya keretana tuluy batu iya batu kenaon iya mah batu nama tesalios ya bima kenaan paralona mite kata untuk terpindah ame paralona terpindah bi kata batu tesalios batu namanya Uy, ayat tepat ke cai dia gunana cai teh ke kadal teh ke ame si kadal teh biasa reptil anu teh berarti eta teh nuju minum atau nuju dehidrasi. Jadi pas badak namanya badak wadah China
abdi mah sa kumanya saukuran kadana abdi mah nya ya ame si kadana teh tiasa ngeueum oge. Jadi tiasa keur ngarendem jeung tiasa keur eta naon teh eueut. Euy tadi box atos, di atos, euy kan kadal teh kudu dipoyang. Nah, kan nami reptil mah kudu dipoyang, reptil mah teu tiasa ngajaga suhu tubuhna. Jadi aya dua cara keur moyangna teh. Hiji tiasa ka sinar matahari langsung pindah-pindah. Pagi nepi 12 pagi dikeluarkan karena panaskan terus pasiangnya diasupkan namun misalnya panas kering terus kaduana biasa ku lampu kita ambil contohnya kita damel jadi isi lampu teh kita di luar kita ulah dilepetna kusabab si kadal teh bisi beunang kana lampuna isak lagi panyangga lampuna di luarna kita di dieu teh make paralon anu pada keur nahan banyak sebenarnya lihatlah biasa dibayangkeun nyaira euy ya abi lampuna make sabaraha watt abi make bohlam anu 40 watt 40 watt anu standar euy abu make lampu sabaraha lami dihurungkeun teh nah ieu lampuna teh lami dihurungkeun teh 12 jam asli 12 jam. Jadi misalnya jam 5 pagi dihurungkeun ke jam 5 sorena di pareman tinggal wengina ge bobona bagian pokona masalah kandang mah itu karena paratna. Iya bi aya perubahan sakedik tina masia paratna. Paratna mah geus sami jangkrik gitu. Ngan anu dibedakeun teh abi mah aya 2 hari sakali. Nah 2 hari sekali sabab kadalaman kan eta biasa nyimpen lemakna tina ekorna oge eta teh tina reptil mah biasa keur nyimpen lemak tina buntutna jadinya reptil teh biasa leuwih lami daripada jalmi tina teu emamna. Kalau misal sekali bios wae tapi ulah masalah nama lamun sering teh si kadal teh bakal mogok mamna. Kalau misalnya sering ke imam kita mogok kita bakal sakit bakal gering ya, karena jadi sisa wae ka alurangna. Jadi abina milihna 2 hari sekali. Jadi pas pisan. Ya bukan kadang oge tina alam oge kan sering imam. Kadang saharina biasa mam, kadang saharina oge biasa mam. Gitu kan.
atau misalnya setting atau setting biasa oke masih yang pada kadal teh sekali terus enak. Jadi kalau misalnya terus pada ban dua orang tungguan eta kadal lira enak. Misalnya terus kadal pada ban tungguan deui lamun bisa terus ketingali nu anyar pada ban deui biasa kitu oge. Yuk, misalnya video ini ngebahas cara ngumpul kadal. Dan saat itu nama bisa lo ayo manfaatnya ini video ya ulang ke like, share, dan subscribe di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz Tato.